kebalikan tinu tadi nu awal hadis Nabi dua perkara anu moal aya perkara sejen ngunggulan karena dua perkara tersebut nyata iman jeung ngamanfaatkeun muslimin mere manfaat jeung muslimin. Kebalikanana nupang dipika geuleuh nyata urang menyekutukan Gusti Allah, lamun menyekutukan Gusti Allah jeung ngamodaratkeun muslimin. Dina naon wae ngamodaratkeun teh fi abdanihim dina pirang-pirang awak hayu muslimin au amwalihim atawa pirang-pirang hartana muslimin. Bahkan dina kahormatanana. Dina kahormatan ngamodaratkeun kehormatan dengan menyebarkan berita-berita hoak padahal teu terbukti tercoreng dicap we. Aya makan gampang dipiralkeun gampang viral. Padahal teu bersalah ini peribahasana. Geus dicap ku netizen teh pan eta kehilangan kehormatan. Bahayana teh kitu. Mun teu ngararaji mah kitu. Saur Kanjeng Nabi ge kullul muslim al muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap jalma muslim kajalma muslim sejen haram darahna, haram hartana, haram kahormatanana. Ulah sampai dirempak ku urang darahna, hartana, kahormatanana.